Nang kayo. Kemana nya bogana? Tangkal nangka. Orang ngentanya buahna. Cangkang nama jeung domba we. Beukina domba ge. Mana kenan pian? Kena jaga nangka. Nangka menang di mana? Menang ngalah. Malah di mana? Tangkalna lah. Tangkalna menang maling maneh mah. Ye, batur geus bebeja ieu mah. Kaya tangkalana. Ya bebeja mah lain kata tangkalana pian kana bogana. Ini bogana ge eueuh, geus bebeja we ka tangkalna. Yang sarosa jeung mah eta ari teh bebeja kana bogana geus sarosa maling. Aduh, emang komen yuk. Meningkat gosong kieu euy. Nang mamanya. Mana kenan pian? Iya, kena garang hayam. Ayam saha kitu? Ayam mang komeng dijebur ke sumur, jadi we kurang garang. Ngagarangna tengah teuing, jadi we ieu asap. Meureun ngagantian pian. Ah, bodoh, kumaha weh. Tah, padahal mah gul rapat wae. Mun kieu mah bebas wae meureun sekolah ge. Assalamualaikum. Saya geuning pian we ki mana geus balik. Heeh, guruna rarapat. Rapat apa bolos? Rapat, guruna reueuh tadi marangkat. Cuman teh bolos. Henteu. Mak, ikunan bir mane bareula. Oh, ti koro ge nyeri, irigasi meureun jang. Irigasi, da emang sawah, dehidrasi meureun soal ngomong ilmiah. Geus geura jang gara-gara salin bajuna ganti ka jero. Heeh. Mangkat ka warung teh mani hoream. Pian mana nih ka mana? Lek ulin, Ya pian ka warung kita ieu nan meuli cengi jeung tarasi. kita wae dan main dit ka ditu. Iya, sakodok. Nembalan we di titah kolot teh pamali. Mana ka dieu? Ya. Ya, teh nu ka warung teh sok maju sikeuna baru ulin. Kela ah, cek heula geus ngaya nu poho. Geuning bau. Teu mah bau. Iya nu bau teh. Tarasi geus kadaluarsa dijual weh, dan bau. Iya mak, belanjana Lihat teh kemana heula kitu? antri. Geuning aya cengek doang tarasina mana? Mana tarasina pian? Awa mak, dipikeun kadaluarsa meureun mak. Dipikeun dihareup, da bau. Emang kos gitu tarasi mah bau pian. Pian geura dahar. Bunga, pesen deui we teh tawae. Kali hayam teh. Hayam weh dong bapak siapa pengalaman gede wae. Dahar mah sayeuna weh. Geuning hayam teh pincang. Mak, kunaon hayam eueuh hiji sukuna. Apaan sih cenah yang dahar jeung daging hayam? Yang geus ditek-tek sukuna hiji. Ditek-tek kabehnya. Mak tuh tingali. Eueuh hiji sukuna. Tuh mak tuh. Tingali kos kieu. Ngembangna kos kitu. Pian antar ka warung. Ayo. Aduh pian, enggak tungguan ulas. Ayo pian, mangkat. Pian, mulas di wae, betul aduh. Ayo pian, mangkat. Geus can mulesna, mun can geus keneula we mulesna. Gos.
lucu wae. Apa? Nang Kang. Kurang hayang poligami, Hmm, kajian. Kajen. Mana mah? Oh bener, bener Parpa. Bener, Kang dengekeun. Kudu aya syaratna. Naon Parpa? Kahiji kudu berbagi ke seorang istri. Syarat kedua kudu adil. Syarat katilu minumnya racun berit sia teh. Pak, kayak nasi goreng. Kali-kali dari di luar, Pak. Tong di jero wae. Bosen. Oh, sia nya wae dah hareun meunah mah. Jadi teh. Enggak saya, Pak. Ayo. Tah memperi beteng mah nasi goreng mang itu weh. Lokasinya di perapatan Kampung Jaringau. Rasanya ngeunah, dijamin maknyos. Bisa delivery harga bersahabat. Datang weh ka dieu ke perapatan Kampung Jaringau, Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran. Tah Pak, ieu nasi goreng anu rasana mantap teh Pak. Oh, bener ah. Heeh. Nya mesan kaeng nungguan di dieu. Heeh. Mang, nasi goreng dua Mang. Bungkus Di dieu ada apa tuh Jang? masakan heula we can biasaan. Maksud amang teh ujang mesen nasi goreng di ladaan depan teu. Heeh, goreng heula Mang, nasi goreng na can biasaan ku urang. Heeh geus ge pamang digoreng kana ieu sok tungguan lah gitu Jang. Heeh. Tah Pak, nama nasi goreng di dieu mah bising bapak kapelag eta aya aqua galon aya, aqua botol aya. Pakai duit meureun anggar teh. Nya heueuh piraku gratis mah tuh Pak. Tah dipepok we aing mah tuh kalau kabogolan mah. Deket warung kieu piraku loba cai, anu dipepeg. Kira aku tiba ngadahar nasi goreng kudu kabogolan. Kira ieu nya, ya, Mang. Nah, guys, mantap ya bener ya. Dari ya. Mantap bener. Ya nyawa nunah mah nasi goreng. Nih soal tadi dewe, tang beja nih siam mah. Kurang duaan mah. Ya, Tuh, ya. ngomong Udah. gampang wae Bulan melawan. nyanyi aku tuh kemarin tuh. Pepeg gue. Dua. Mang, aqua 2. Aqua 2 berapa, Mang? Guys, kampanye mau bonus jadi 6.000 dua.